Girang pangajen rawuh reng-rengan panitra hormatan simkuring bingah aya ruas aya wireh sampangku kapilih kangge ngiringan acara sapertos ayeuna kalayan pamilona di Jawa Barat. Mudah-mudahan sejak terluang sareng pangamalan dina ngiringan memulai basa sareng budaya Sunda. Oge namihan rencana tiap kabupaten. Waktu ngiring upacara ke-80 PGRI tingkat Cisurupan, simkuring mintongkeun rambak sekar sareng rerencangan kawi anu dipintongkeun tanah Sunda sareng aya hujan sangdian almarhum Mang Koko. Ditambihan ulang guru Yasana Seniman Garut almarhum Kang Rama. Kieu ye kawina. Di antawis tokoh-tokohna almarhum Pak Aju, Pak Iri, sareng saparah kanca. Alat-alat anu dianggena di antawisna terbang sareng angklung. Biasana seni ieu dipintongkeun dina acara nikahan, hitanan, mapapara luluhur, dugi dina acara hari jadi Garut. Simkuring ge nyobian alat-alat eta kumaha carana beuna geuningan lumayan sesah aya anu ditakon namina terbang sareng anu dioyangkeun namina angklung geuningan mundeng bisa tina eusi seni bangkung teh sanes kangge hiburan kumpul tapi pepeli kanggo urang alat komunikasi sareng nyebarkeun agama Islam. Seni bangkung khususna oge umumna seni-seni ditinggal para kaum kuno aya di Garut. Tangtosna kedah diwanokeun para manoman ulah dugikeun ka ilang sieuna nu wartosna leuwih. Hayu urang rageun ngarawatkeun ngamumule budaya urang Garut. Nyampak dina budayana, nampak dina budayana, napak ku budayana. Rupina bangsa kitu anu didugikeun can dugikan ieu kacikewen kacimari terasna kacijayana seni Sunda leuwih hari mumu